Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidan Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Shadaqallahul azim. Luar biasa acara nu diayakeun ku urang babakan Cipeuyah. Babakan naon? Bangkong. Cibangkong. Urang babakan Cibangkong. Luar biasa. Kembang api nage teuing beak sabaraheun. Lila ngamplopan kiai luar biasa 30 juta. Dibejakeun bisa fitnah ka Ki Muhyiddin. Majar Ki Muhyiddin korupsi. Ki Muhyiddin mah jelema jujur. Monangna ge datang ka pasantren. Kusabab ngareret pasantren uing keur dibangun. Ki Muhyiddin haat. Wah, ieu mah kudu gede mere kiai ieu. Itu sebab duit kiai na ieu mah teu dipake kana beuteungna, tapi dipake ngabangun pasantren. Kitu. Hidup Ki Muhyiddin. Leutik awakna mah. Luar biasa pangaruhna mah gini. Mata kula sok nempo awak jelema. Nu penting mah awakna, penek asal etana we panjang. Cita-citana panjang. Bener tuh. Mudah-mudahan pasantren Ki Muhyiddin sing beuki maju. Sebab boga cita-cita anu panjang, lain kana teu baleg we teh panjang-panjang. Sagala rupa nu dikaluarkeun ku urang dieu keur ta'ziman wa takriman kana sasi di Isra Mi'raj geunana Nabi besar Muhammad, pasti dibales berlipat ku Allah. Nabet pasti apaan matematika Allah. Dengekeun matematika Allah. Urang ngitung 10 cokot hiji, salapan 10 cokot 5. Eta mah matematika babakan Cibangkong. Matematika Allah mah rumusna kieu aya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Saja manu ngaluarkeun hiji kahadean, ngadatangkeun hiji kahadean, maka ku Allah bakal diganti eta hiji kahadean ku 10 gantina. Jadi hiji digantian 10 cokot hiji 18. Apa nu hijina kahadean? Hiji kahadean pasti diganti 10. Jadi nu hiji jadi 10, nu salapan tambahkeun jeung nu 10 gantina jadi 18. 10 cokot 2 28 oon. Apa nu hiji kahadean 10, lamun 2 berarti 20. Sesana 8 jadi 20 8. Teruskeun awas yang on deui. 10 cokot 30 berarti eueun on tadi macan ngarti. 10 cokot 4
40 genep tulikeun 10 cokot 5 55 10 cokot genep 10 4 10 cokot 7 tilu 10 cokot 8 82 10 cokot salapan hiji ngarti teh itu sih kan udah ngarti sih teh. Astagfirullahaladzim belek kene hiji kadean ku Allah digentian 10 jadi lamun 10 cokot hiji lain salapan panu hijina kahadean jadi gentian ku Allah 10 berarti geus aya 10 sesana salapan hijikeun jadi 18 butaknya alah batan nerangkeun ka budak TK sia teh balikan deui da kudu ngarti sia ngaji mah balikan deui Allah diganti 10 jadi 10 cokot hiji teh lain salapan 18 panu ieu teh 10 lain leungit sia teh kahadean mah jadi ganti 10 ku Allah hijikeun jam sesana jadi salapan tulikeun awas yang ngahulang deui ku aing katingali nu teu ngarti naon nya teu ngarti ieu cek aing teh mata kula sok cileureun sia teh keur ngaji sing fokus jadi we si Sandi Sandoro si Narji disebut si Sandi Sandoro betul fokus ginung aku heula gitu balikan deh 10 cokot hiji tingali 10 cokot 2 28 dia kokot aing sese teuing banget kacidanya 10 cokot 3 37 10 cokot 4 ini kudu kieu aing berat rek geuna susah nerangkeun kan urang belet mah 10 cokot 5 55 10 cokot genep 10 10 cokot 7 tilu 10 cokot 8 82 10 cokot salapan hiji 10 cokot 10 100 tak itu matematika Allah jadi makin loba maneh ngaluarkeun kahadean makin loba digentianana ku Gusti Allah tong diaminan da geus pasti nu diaminan mah nu can pasti modelkeun nu can pasti doakeun pajujun sing asup surga ta eta mah kudu diaminan da can pasti aya nu bieu mah geus pasti tiap hiji kahadean nu dikaluarkeun ku urang babakan Cibangkong ku urang Cipeuyak maka bakal diganti ku Allah 10 matak tong make kalkulator jelema mun sok make kalkulator jelema pedit hirup teh kopet bakhil kedekut keket mengkene mereka hese cap jahe ngopet daek ngising mungisang ngopet daek mayor tara mayar hayang diajar bareng jeung batur mung undur hayang biak pakaya mung ngaluarkeun bea hayang pangarti alim rugi kajalma kitu mah dicacat ku agama jeung ku nagara mun ceuk agama al bakhil aduwullah walau kana abida jalma pedit syatruna Allah sok sanajan tukang ibadah aya di dia jalma rajin salat ka masjid tapi tara zakat boro-boro ku Allah ku jelema geus dimusuhan si tara zakat mau disebut si sok salat anggeuna si tara zakat bener teu aya jalma rajin zakat tapi tara salat kumaha jalma nyebutna si tara salat mata Quran ngahijikeun aqimus shalah wa atuz cek tukang ngaji wauna wau ataf al atfu bil wawi limutlaqil jam'i atap ku huruf wau nuduhkeun mutlakna kumpul jadi kudu sinergis ibadah ka Allah jeung ibadah sosial jalma alus ka Allah tapi goreng jeung tatangga salat ge mah ditarima aya jalma salat rajin tapi pasea jeung tatangga leuwih ti 3 poe maka teu jadi teu ditarima salatna matak eueuh dongeng zaman nu ibadahna alus goreng jeung jelema dalam cangka sok ibadah alus goreng jeung jelema mah ibadahna alus dibuktikeun ku ritualna alus teh ku praktek kahirupan jeung jelema na hade aya jalma ngaji daom di masjid gawena wiridan tapi jeung tatangga teh wawuh tah jalma teh asup jelema alus jalma kitu kaharte itu matak alus ya guyub jadi aya tadi aya beja
pang bersatuna di dia urang babakan Cibangkong. Itu bunga turutan kuno sejen, amin. Itu ari jama anu alus mah tatangga nyin imah alhamdulillah, tatangga maju dagang kita senang, tatangga meuli mobil kita bersyukur, tatangga meuli mobil alhamdulillah nuhun Gusti, tatangga abdi geus kabeli mobil peupeureuheun abdi can kabeli, ai tatangga boga mobil mah meureun bisa milu sakali-kali mah ka pasar kana mobilna. Kitu jelema cerik putih celak herang mah bener tah? Ya mah tatangga meuli mobil maneh nyeri huntu, tatangga nyin imah maneh nyeri sirah, tatangga maju dagang maneh muriang, tatangga meuli parabola maneh meuli paramek. Balen cenah hirup. Sok aya nu kitu aya, loba nu kitu loba. Salat da alus iri dengki kene jeung tatangga teu disebut jalma tukang salat. Salatna rajin tapi budak yatim tadi urus teu disebutkeun jelema beragama, disebut lagi Quran jelema nu ngabohongkeun agama. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu 'ala ta'amil. Nyaho teh mane zaman ngabohongkeun agama, ternyata lain utara salat nu ngabohongkeun agama teh zaman nu sok menghardik anak yatim, zaman nu teu peduli ka jalma anu miskin. Kitu geuning kasup zaman nu salatna ge narakawel sabab alus salatna siga nu nya, tapi ternyata hasil salatna teu ngabuah dina perilaku kahirupan sapopoe. Matak ieu urang bahat ayeuna saeutik. Tong panjang-panjang ngajina sebab panjang jeung ponok amplop geus dibikeun ieu lah. Piraku sia teh ku panitia rek dicokot deui sia teh. Eta teh disebutkeun borok sikutan cek urang Jakarta mah. Mun cek urang Sunda mah naon? Pabeulit letah. Geus, ieu mah atuh aya hayang seuri atuh. Hayang tereh ngaji acarana ngayai lillah. Lamun hayang aing lila ngajina sing tereh acarana tong sekolah bating acara sambutan cukup we hiji tinu pangluhurna camat rek geus semua sambutan ngayayay panitia lila ulah ngaji sadua-dua hiji we cukup ngaji sadua-sadua sia teh pan uing teh na teh kudu balik isukan kudu ngaji deui isuk-isuk emang teu payu aing teh kudu ngalelentuk nungguan cangkel aing bujur kumaha sih kok hayang lila aya rek naik tadi pes parem we rupa-rupa we cing teh acara jelema sok sia jujur sia ieu pinuh kieu ngadagoan saha sia sok lain GR lain sombong ge marek nanya bisi GR justru hayang bukti ngadagoan saha. Kita tadi geus hayang naiknya uing teh sarua aing geus hayang naik geus kesel aing teh tadi akasakeun lamun aing lain tamu geus nyelentang we ngan di henteu teh kada boga etika adhaif kal mayyit kitu dalilna ari tamu masih ga mayit dititah ka amsuk ka Imam Muhyiddin yes asup heula dititah asup kamu ke masjid diuk heula lillah heukeun bae da uing tamu tapi ai tamu di pelako emang aing protes tadi mayit si mayit banyak aing kudu naik panggung jam 2 piraku deui gitu. Gas amburannya jujur nyaritana loma ieu teh nyarita kieu teh hayang eueuh jarak antara jujun jeung urang Cibabakan Cibangkong. Sunda boga bahasa loma. Ai loma teh memperakrab suasana sabab sok aya kadang-kadang jarak antara kiai jeung mustami uing tidak ingin ada jarak makanya tenang saja dulur uing jeung anjeun teh uing datang ka dieu ngan ukur duaan jeung supir tapi ku sabab kadulur heula kuring ka Bunda Mirfat dirangkas da tadi ngaji di Cimarga kuring sok nyirurukna di PT Makrifat Wisata Mandiri kuring mah umroh ge sok sareng Bunda Mirfat sabab umroh jeung Bunda Mirfat teh lain naon puas aing mah puasna naon kabeh diudag napak kilas teh nyaan di Madinah batur mas semet Masjid Nabawi jeung bake jeung Uhud ieu mah tapi ka Masjid Ijabah tapi ka Masjid Fa'al Fatah terus muter umroh kadang-kadang sekali umroh teh 3 kali 4 kali biasana uingan 2 kali ieu mah umroh teh tapi ka 3 4 kali
jadi kerkuring kerjal jalma nu umroh nu acara ibadah anyar ibadah anu kakara keur boga hihijina sakalian ongkos makomo can karuhan datang deui alus kerkuring mata kuing oge rombongan sok dibawa ka dieu jauh-jauh oge sok nelepon we ka Rangkas sok ngabring we ti Rangkas cicing nama ti ditu pagi-pagi di bandara jamaah uing sok milu we ka bunda no sababna sabab puas begitu jadi uing sok nyiruruk teh ka bunda jadi uing ayeuna dikawal ku bunda ku putrana tu Asulton ngiring ka dieu jadi kuring mata kuring mah da basing teh dikawal ge uing mah bunga we datang ka mamana teh sabab naon sabab dulur kabeh oge baraya uing jeung ancen teh baraya dulur uing teh itu apa nini uing jeung nini ece teh nini bener teh bener jadi baraya saha-saha dutu kuring datang ka direk nepungan baraya uing alhamdulillah anu VIP di dio anu tiketna di luhur tuh waduh itu pangtukangna katenyo tanya woi halo assalamualaikum ya waya 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 Kang Jujun tukang lalajo berarti sianya yes. Acarana peringatan Isra Mi'raj ajengan Muhyiddin dan jigana lamun Mi'raj mati dituna teh lain Isra kuduna teh Misra gerasok kurang pikiran lamun Misra Mi'raj lamun Isra ka dituna lain Mi'raj I'raj digerasok ke diskusikan di pesantren Isra maka dituna I'raj lamun Mi'raj mati dituna Misra lain Misra sampai di amisan teh lamun Isra kadituna I'raj lamun Mi'raj ti dieuna Misra komo urang dia mah Isra Mi'raj beuki ngaco Isra mah Mi'raj lamun Mi'raj Isra nah ieu mah rada benar Isra wal Mi'raj heueuh lamun Isra Mi'raj sabab ro barisna jabar hukumna tafkhim tafkhim teh kanda Isra Mi'raj tafkhim lain Isra Mi'raj Isra Mi'raj lain comro atau berarti comra nggak saya tama kena ke orang diskusikan di pesantren bener teh lamun Isra kadituna I'raj lamun Mi'raj ti dieuna Misra sok pandangan ayat teh kalimana Quran anu Isra jeung Mi'raj dijikeun eueuh matak sok kurang diskusi eta jadi bahan diskusi di pesantren sok kumangke di hasil diskusina sok mah naon ari ilmu mah kudu berkembang bener teh ulah stagnan sakikituna we kabelul teh kudu naik seeutik kudu motekar supaya set naik ilmu teh nambahan bener ilmu mah makin tambah makin karasa kurang bener teh ilmu makin tambah makin karasa hampang ilmu beki nama beki hampang beda jeung harta mah nambah teh beki berat boga mobil we pan hehes teh rek hehes kontrak bangsat tugu beurit ka garasi teh majar bangsat teu tibra hehes oge bener teh coba lamun harta mah lamun duit beki loba beki teh tenang komo neuneun duitna di imah tapi boga ilmu mah makin loba makin hampang lompat ka mana lompat ka ditu lompat ka di hampang sabab dengan ilmu hidup ini terasa mudah tenang lompat ka mana ge mun bodoh riweuh bener teh jalma bodoh kawin dasar bodoh pamajikan geus ka jero kamar imah cicing we cek mitoana teh janggra ka jero atuh pan sinyai geus ka jero kenging kitu Pak dasar bodoh naon atuh akad teu meunang mah ai datang ka jero kabeneran ranyana make kulamu ditutupan kulamuna teh dasar bodoh ka mana jalan cenanya ieu nu bodoh asna naek ka luhur kulamu hees luhur kulamu atuh ngaganoy ka anak di pamajikanna nu geus sare hudang airat ngagayot nagorowoh pamajikanna teh cek indungna teh di kamar sebelah keun bae atuh nyai da biasana PT nggak ada hadir si kayak tadi celak tina teh kana irung pamannya apa atuh kumaha ieu nyak celakan cek bapana keun bae nyai da ngeunahna tah eta bodoh teh geus batak ulas jadi jelema bodoh mah jelema bodoh pan riweuh jelema bodoh ngadenge keterangan fadilah salat subuh atuh milu ta salat subuh aidar teh salat subuh kabeneran imamna teh hafiz Quran maca surat Al-Baqarah tah
2 rakaat atuh cangkel elek sekeng we. Nah hatena teh paingan padilahna gede dalila. Ari isukna teh salat teh subuh ngan meme salat nanya heula ka imam ka dieu ari kamari cenah imam maca surat naon anu panjang teh kamari subuh Al-Baqarah naon hartos Al-Baqarah teh sapi bikang cek imam teh adi ayeuna bade maca surat naon Al-Fil ayeuna mah naon hartosna gajah aduh punten imam abdi mah moal salat subuh deui ayeuna mah nah maca surat sapi geus sakitu panjang komo maca surat gajah itu teh jelema bodoh teh mata kula jadi jalma bod daek ngaraji meh teu bod jelema bodoh ini ka kota euy barang baik mau asup lift aya tulisan open gede-gede ting co open teh mung aing mah sieun tutung cenah aya Cina rek asup di benyeng ulah ka jero sia tutung camane kulit bodas ya open Cinana apal dah paling ge urang babakan Cibangkong asup kana lift naik ka lantai 3 ti lantai 3 anu turun urang irian berang-berangnya cek aing ge tutung gitu ai jalma bodoh teh mudah-mudahan Allah masihan ilmu wengi ieu ka kuring jeung ka anjeun sadayana ibu-ibu Isra hartina geus ngalempangkeun Mi'raj hartina taraje alat paranti naik Jujun Junaidi dia geus Isra Mi'raj dilempangkeun ku protokol uing lempang da geus ditita uing naik ka panggung kabeneran nerekel sabab jangkung panggungna ta ieu Mi'raj ngaranna jadi Jujun dia cek bahasa geus Isra Mi'raj malam Jumaah Bapak Isra Mi'raj digeroan ku ibu keur nonton TV di patengahan Bapak lempang ka kamar Isra ngaranna ranyang naluhur Bapak naik ka ibu karanyang Bapak Mi'raj eta Isra Mi'raj cek bahasa ari Isra Mi'raj nu sok diperingati unggal tahun ku urang babakan Cibangkong naon Isra Mi'raj cek istilah nyaeta perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi di Masjidil Haram ka Masjidil ka Sidratul Muntaha bulak-balik nah gitu eta Isra Mi'raj nu keur diperingati ku urang di ayeuna geus etong diperpanjang eta mah geus urang mimitian ngajina urang Isra saeutik naon Isra teh ised ka jero pertanyaan kahiji ari Nabi Muhammad Isra Mi'rajna tepi ka mana sok sia mulu rajaban unggal tahun sia teh bisa ngajawab awas ya Isra Mi'raj Nabi Muhammad tepi ka mana langit ka-7 teh di mana coba tunjuk uing naik pesawat tengah gedung ke langit salah Pak Jujun jawaban teu salah eta jawaban bakal ngondang di pertanyaan jawab kurang babakan Cibangkong mun aya nu nanya Pak Jujun atawa ka urang babakan Cibangkong anu nanya ari Nabi Muhammad Isra Mi'rajna tepi ka mana jawab kurang babakan Cibangkong tepi ka Allah tepi ka mana Pak Jujun nah jawabannya pasti bener dijamin 1.000.000% bener nah buat gitu Jujun dionang ku Ki Muhyiddin nyawing datang ka dia ka Ki Muhyiddin menyawing dionang ku urang babakan Cibangkong uing datang ka Cipanas berarti pasti uing datang ka di Rasulullah teh Isra Mi'raj di Isra Mi'raj kan ku Gusti pasti tepi ka Gusti geus teu kudu salah titik sagede jebuk Nabi Muhammad Isra Mi'rajna tepi ka Allah hiji tah rek diuk mah diuk we teu kudu ngagogor ka batur. Pertanyaan kedua, Nabi Muhammad Isra Mi'raj geus tepi ka Allah. Terus urang babakan Cibangkong menirame kieu memperingati Isra Mi'raj. Pertanyaan kedua, Nabi mah geus Mi'raj ka Allah. Ari urang memperingatina rek iraha nurutan Nabi Mi'raj ka Allah. Ayo kitu nanyana atuh naik saeutik. Nabi geus Mi'raj ka Allah ari urang rek iraha pan lieur tah nya Pak Jujun lieur pan Nabi Muhammad mah Isra Mi'rajna make buruk ari urang make naon make buruk sarua Nabi Muhammad mah teu hoyongeun anjeunna wungkul nu tepi ka Allah tapi hayang urang babakan Cibangkong ge tepi ka Allah matak Nabi ngahaja uih Mi'raj dipasihan oleh-oleh ku Allah naon oleh-oleh nah alat Mi'raj nah abad nyebut alat Mi'raj pan dawuh Nabi as-salatu mi'rajul mu'minin kumacana as-salatu mi'rajul ari salat teh alat paranti naekna urang babakan Cibangkong ka Gusti jadi urang babakan Cibangkong ge kudu nurutan Nabi Mi'raj ka Allah make alat ngaranna pertanyaan katilu sok sarolat urang babakan Cibangkong tara dur cong cong dur
dur cong salatna apa cong dur? Dur cong mah dur bedug ngong adzan cong salat. Cong dur mah cong salat lohor kares beres salat lohor dur bedug asar. Cing uing rek nanya dur cong dur. Dur cong mah awal waktu atau gitu ari cong dur mah akhir. Lobana nu awal nu akhir. Aya nu salat lohor jam 1 setengah 2 can salat aya, jam 2 can salat aya, setengah 3 masih kene can eling aya, nu salat belang betong aya, nu tara salat aya, hadir di dia hadir aya jelemana aya beneran dangukeun ku cepil jalmi nu tara salat sopan teuing aing ka nu tara salat mah ka nu tara salat makin ngomongna dengekeun ku gegebir sia. Aya nabi bisa ngumpulkan sato nu bisa dikumpulkan ku nabi ngaranna nabi nu bisa ngomong jeung sato teh Sulaiman dikumpulkan sato teh neng ku Sulaiman mah ditaros ku Nabi Sulaiman mah hayam ditanya yam kok cager kokok mana sok syukuran ke Allah kokok kumaha syukuran mana kokok urang babakan Cibangkong mangarti hayam mah apaleun Nabi Sulaiman mangartieun ceuk hayam teh kieu nuhun Gusti abdi ku Gusti tos dijieun hayam untung teh dijieun ucing kadengan ku ucing nah ada cing ngomong atau ngamuk atau cing wih ngabunga we jadi hayam pan hayam aya sotona soto ayam pan eueuh soto kucing mane sok syukuran tara cing oh sok kumaha syukuran mane nuhun Gusti abdi dijieun ucing untung teh dijieun teh dijieun anjing kadengan ku anjing tuh ngamuk atau nying yang bunga we jadi ucing mah pan sare dina kasur kadang-kadang dikeukupan ku dunungan mane mah sare di luar kahujanan keanginan aya bangsat ngagogok bangsatna boga bedil ditembak beja dulu maneh mane sok syukuran tara nying oh sok kumaha syukuran mane nuhun Gusti abdi dijieun anjing untung teh dijieun bagong kadengan ku bagong malik ka anjing naon si anjing mawa aing si anjing siapa tuh anjing sok aya nu kikituan di dieu aya eureun eta nu sok kitu teh kalakuan bagong tong amak atau cenagong uing mah bunga we jadi anjing uing mah da imane naon atuh nyebut aing geus bagong ulah sok kitu cek Nabi Sulaiman uing nanya sok syukuran maneh oh sok kumaha syukuran maneh nuhun Gusti abdi ku Gusti geus dijieun bagong untung abdi ku Gusti teh dijieun jadi jalma nu sok ninggalkeun salat jadi kesimpulanna jalma nu tara salat teh darajatna sarua jeung sing tarik ngomongna sarua jeung kadengekeun bagong Ari pajujun ngageroan utara salat. Lamun aya di dia utara salat mending ngadua sia maneh ka Allah Gusti mending dijieun bagong abdi. Serius, sabab bagong mah paeh mah ditanyana naon di harapan Allah. Manusa maot nu panggeulana ditanya di harapan Allah dina poe kiamat salat teh heula. Jujun salat amal sejen karek dihitung. Jujun salat teh salat amal sejen masing numpuk sagede gunung Krakatau moal dihitung hiji acan kabeh kalau. Karena kadenya sarola nu pokok salat mah bener tak masjidna aya di dia pinuh kosong jujur saya tong ngawadul sia salat berjamaah sok pinuh sok kosong kunaon kosong eueuh jelemaana memang ada eueuh di dia kamarana aya di imah aya jadi sarolat di im nah abis salat di imah normal jelemaana teh ai normal mah di masjid pan anu lolong datang ka Rasul ya Rasul abdi lolong kenging teh salat di imah menta keringanan pedah lolong ku Nabi ditaros si lolong kadenge kene sora adzan ti masjid ka imam maneh ka kuping ya Rasul satungtung sora adzan kadenge kene ti masjid ka imam maneh salat maneh di masjid kanu lolong kita salat di masjid komo maneh barareunta syaratna asal kadenge kene sora adzan mun geus teu kadenge sora adzan pek menang teh di masjid jadi mun urang dia teh kamarasid berarti geus teu kadenge sora adzan teu make sapikeun di dieu sorana nah bete kadengen berarti torek jadi orang babakan Cibangkong lamun salatna di ari mah wae berarti tarorek naon cenah dongeng nu torek teh pan uing boga dongeng uing mah sok diganggu ku jin ti baheula ti leuletik da uing mah jun jadi jin dan jun keur ngaji baheula sok mau obor sok ditaringalkeun balik ngaji teh ke babaturan atuh ieu mah kelulupatan sorangan teh pas parem obor belag-bag jin murungkut bari ceurik da usah saha memang teh bisa ngadoana naon karek bisa doa teh rek doa rek dahar dibacakeun doa rek dahar Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar bari ceurik ai beunta teh jin teh geus eueuh sigana jin mikir saprak jadi jin aing kakara aya budak leutik rek ngahakan aing sieun ternyata jin
geus rada gede mah uing geus disebut ustad ku batur teh eta mah beleg-beg jin teh 7 marolotot galak cing teh geus bisa maca ayat kursi baca ku ayat kursi karek 5 kali maca jin anu genep geus nyingka nu hiji mah anger molotot banal cek aing ieu bacakeun ayat kursi ka genep kalian molotot keneh barang keur maca ka 7 kalian jin anu genep nu geus eueuh daratang deui ngagusur jin anu hiji bari ngomong ka uing punten Pak Ustad ieu mah torek berarti nu torek mah boro-boro jelema jin oge teu sieuneuan ku ayat Allah bener teh. Jadi ibu-ibu salakina teh ka masjid berarti torek. Ai cara ngelingan jelema torek kumaha? Ditoel bener cetoel ke salaki maneh. Allahu Akbar Allahu Akbar ngajedog wae toel. Pasti ngamuk naca maneh tuh alkohol ka aing suka ka jelema torek wae jika jelema piru wae kadenge sora adzan ku bapak kadenge normal bapak teh bapak ai bieu sora adzan kadenge cicing wae atuh ka masjid kitu salat kitu atuh dakwah ibu-ibu teh ka salaki teh ulah uing we jeung Ki Muhyiddin tukang dakwah teh kabeh kudu dakwah bener dai lalaki tu dai mata ya dai talalaki awewe dai qori awewe haji awewe mubalig awewe lalaki anta awewe lalaki kunta awewe Allahu Akbar Allahu Akbar adanya adan teh toel Pak adan cek sakina heuh adan cek sadangdutan bari nabi gerak ke masjid beres sholat mau sholat mau ke masjid erek sholat erek di mana sholatna di imam ngajeng-ngajengan ge di masjid laki mah emane di mah bapak gimana di imam berarti awewe atuh bapak ya makanya mau kena sholatna mun kitu teu ngarti wae bom ke masjid mau bapak sok mun ke masjid bali bere deui ku mama sieuneuh lalaki mah teh dibere deui mah boro-boro teh dibere lalaki mah ngadenge halangan 7 poe ke jangar sirah teh pangalaman Pak Jujun heueuh lah baturan uing masa 10 poe halangan anak teh poe tinggal 11 noelan ka pamajikan mah teh hayu barang geus asup ka jero kamar budakna keur sare nu TK lah cenah sieun teu tibra cabut labuk na hiji tak teu hudang berarti tibra der cai isuk-isukna teh pamajikanana keur nyeun nasi goreng bari nyanyi malam dahsyat malam asyik sakina bari nginum kopi besok lagi trojo teh anakna lama-lama botak si orang penting teh lilir dengan tegeruh sing apik sia budak ayeuna mah palawur aduh bu sok geura mun dikitu hujan mah geuning ka masjidna tong eureun dawana ieu payung poek batre leueur mawa iteuk ceret mawa salin da masih gete pinuh lamun kitu mah bener teh sok kitu tara awe ayeuna mah geuning ka masjid ge salat rek salat ka masjid ge hujan bari nadi bapana usum hujan mah di dieu we da sarua keneh di masjid sarua di dieu sarua mending sama kitu ngomongna batung ka masjid atuh pa mama keung di imah we salatna ari teh pamajikan setan keur masalah kita hoream terjadi balik kanan gerak balik ayo minta cai minta nginum asongkeun nginum aduh nginum we aku ai pestek pareum listrik ecek setan teh lanjutkan dengan episode berikutnya miti mah dieu mah aya naon Pak dieu aya naon kurang cenah lain ka dieu sing deukeut aya naon hujan angin dodar gelap jaba proyek listrik jaba tiris ka dieu lah pertama tiris nitip curug kana bujal asupkeun curugna teh kana bujal pamajikanana pan poek teh katempo cek pamajikanana teh bapana bak deui mah lain bujal cek salakina teh tong cekcok deui lain curug jadi salah asup nu asupna lain curug kana bujal tapi cingir kana liang irung beh otakna kana teu baraleg wae di dieu mah Salat ya. Ke masjid siap. Contohan barudak sini ke masjid. Jang, mana sok salat? Salat asok tara. Oh sing bener sok salat tara. Salat ke masjid. Budak ayeuna kudu rajin.
ditanya salatna sabab budak enak mun teu ditanya teketat ke salatna bahaya. Nabi panitana ngadidik budak kita salat heula murru auladakum bis shalah. Kita salat anak maneh lamun umurna geus 7 mun 10 tahun can daek salat bacek Nabi gebung. Pajujun anak abdi mah 17 tahun can salat podaran. Pajujun anakna hiji nyeun deui. Cenah naon goblok anak tara salat bener teu? Budak ayeuna baru sarakola balikna teh jam sabaraha budak teh? Jam 2 datang ka imah ditanya salatna daharna kumaneh ku indungna. Tuh da pitayeun wae maneh mah. Jarang-jarang aya kolot nanya ki ujang geus jam 2 geus salat acan atos di mana tadi zakat sakola begitu lungsur abdi langsung salat heula meme balik isukan marek nanyakeun bener teu maneh salat di ditu tuluy isukna ditalengteng ditatanyakeun ku indungna ka sakola nanyakeun mun aya keneh urang Cibangkong salat nu kitu babakan Cibangkong anu nanyakeun budak salat kali itu nang nalengteng nanyakeun tah ceuli uing tah mun aya keneh nu kitu tah ceuli uing ceuli ceuk sairung. Ayeuna mah geuning budak balik jam 2 bari bara baseuhan hujan mah hujanan uing ngabaheula aya hujan teh nyumput ngiuhan heula sabab lamun baseuh isuk mah bisa sakola da saragam ngan boga hiji. Eta mah budak mah main perang leutak sagala rupa kan balik sakola teh balik ka imah teh barlok ditanya ku kolotna kunaon maju blok maneh kunaon majawabna teh make lagu aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Jawab baseuh baju teh kunaon aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Telat datang teh ka mana heula aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Ya Allah bong-bong teh maneh aing nanya sabener-bener ngajawab make lagu nasib maneh kumaha mun mageus eueuh aku tanpamu bubuk raginang. Namun urusan anak uing ningali jam maneh riweuh seteh ari ieu jam saha ditempo ku saha Mas Muloh masalah buat lo. Teruskan cius ini apa? Oke, saya lanjutkan. Itu merekam hanya 15 menit lagi. Sudah 15 menit ditutup kameranya. Dari sekarang 10 menit bukan 15 menit. Itu sudah setengah jam lebih. Batur mah ngakur setengah jam ajengan Muhyiddin. Langsung tita di Pareuman. Ya we ditambahan deui baik lah. 10 menit deui. Jadi 35 menit menang. Teruskan. Oke. Pokoknya jujun yakin urang dia sarolat kabeh. Alhamdulillah. Pokoknya malah mun teu salat ngerakeun we kata mah mending kene menta paeh weh buru-buru. Bener serius amit jadi jamaah secara sholat non beda jeung bagong atuh serius yang ngomong sholat percayalah husnudzon uing mal goreng sangka urang dia mah sarolat kabeh. Teruskan eta ngajina teruskeun sholat teh alat mi'raj teh tepi ka Allah. Nabi Muhammad geus tepi urang ge kudu tepi make alat naon sholat. Pertanyaan katilu sok sarolat tara ceuk urang dia sok sarolat tuluykeun ngajina. Pernah teu urang babakan Cibangkong urang Cipeuya ku salat anjeun mi'raj ka Allah? Kan tangaman mending teu ngarti heula. Pernah teu aja ku salat aja ngapung ka langit jika Nabi Allahu Akbar mi'raj ka langit ka-7 pernah aja? Pajujun ngajina bekiriet lain bekiriet percuma aing dionang mahal-mahal ka dia mun teu mau ilmu pan kudu beda meureun ngajina bener teu harga mah pan teu nipu lain aing mah blak-blakan ngomongna ngerakeun aing teu ngaji mah bener teu kudu boga ilmu anu fresh anu nambahan pengetahuan bener teu. Waduh nyaan meuli baju ti Bunda Mirpat mah euy aralus masih mahal ge kan kitu. Nyaan euy meuli baju meuli korma di dinya mah alus. Nyaan euy meuli asin di tukang asin di Ciminyak ke si eta mah alus mahal si hargana tapi alus kan kitu. Manya uing ngajina ngadongeng Nabi Muhammad dijemput terus malaikat Jibril terus digugahkeun terus dicana ka sumur jam-jam atuh nyaheun atuh budak leutik oge ngadongeng eta mah. Teruskan ya serius ngaji resep wing wey tepuk tangan dulu untuk anda
luar biasa. Masyarakat 60-an ribu tapi aman, usum seri-seri, usum regep-regep. Tak iya pengajian alus, jelema alus. Wah, panggungna masih gitu letik. Hebat. Bongkar deh si isuk bisi Banjar Diror. Itu masih gitu ya, masih gitu. Hebat luar biasa. Aing bisa turutan kau ah. Yang acara pesantren aing mah kieu ah. Oh hebat, kreatif ya. Nya euy babakan Cipeuyak Tanjung Wangi Kecamatan Muncang Lebak mah. Gaul ternyatanya. Padahal presiden ting Jokowi ting lain di dia. Ampura-ampura. Pernah teh salat Allahu Akbar, pung ka langit. Pak Jujun beuti lain lieur uing nanya pernah encan. Cek si ibu Pak Jujun mini teh salat teh ti budak. Tapi kaboga budak. Tapi ka teu boga budak. Geus menopause geus teu bisa boga budak. Tapi kaina nini geus bubudakeun. Panjang umur nini teh jang Jujun asak salat ti leutik ti bubudak pi kaboga budak pi ka teu boga budak pi ka bubudakeun. Tapi da can pernah salat nini ngapung ka langit yang dini masuk araraneh wae ngadi teh. Salat anjeun can ngapung ka langit berarti can tepi mi'raj ka Allah. Jadi nu bener salat kudu ngapung. Ah lieur Pak Jujun iraha atuh ngapung. Ece mah salat teh ngan ukur tepi kana sajadah we teh ngapung-ngapung. Nya iya salat eta mah mal ngapung. Da ngaranna ge eta mah salat syariat. Waktuna ge ditangtukeun, kiblatna ge ditangtukeun, rakaatna ditangtu, babacaanna ge ditangtu. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tangtu waktuna lohor, asar, maghrib, isya, subuh jeung sunat anu sejen. Nah, kiblatna tangtu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang harusna ka Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram teh mun ti dieu lebah mana? Ke belah mana kiblat mun ti dieu? Kulon, wetan, kidul, kaler. Jadi urang dieu mah malikna kudu ka, nah abad kudu ka kulon sabab Ka'bah nah kuloneun babakan Cipeuyak babakan Cibangkong. Jujun mah genep bulan ka tukang salat malik kawetan. Nah bet kawetan Pak Jujun apan uing cicing di nagara nu belah kuloneun Mekah ngaranna Maroko. Aing malik kawetan, aing urang babakan Cibangkong mah ulah salat malik kawetan. Hayo jiga aki-aki ti Garut balik ti Mekah salat malik kawetan. Cek incuna teh, "Abah, ngaku naon balik ti haji salat jadi malik kawetan?" Dengan gayanya si Abah, "Ngaja dong siapa can ka Mekah." Di Mekah mah salat ka mana we malikna bebas. Nyanya di Mekah mah ka mana malikna da nu kuloneun Ka'bah kawetan, wetaneun Ka'bah, ka kulon kiduleun Ka'bah. Kakaler kalereun Ka'bah, ka kidul da kabeh wajib nyanghareup ka kiblat syariat karena ka babacaanana tangtu Allahu akbar kabiro aya pek amu Allahumma ba'id baini pek teu kudu ribut gara-gara babacaan. Pertanyaanana salat eta geus tepi ka Allah acan boro-boro salat di masjid di dieu, boro-boro salat di babakan Cipeuyak. Salat di Ka'bah tepi ka ditu can tepi ka Allah karek tepi kana batu hideung anu pasagi opat ngaranna Ka'bah. Pan aya urang Cianjur Selatan ngagebug uing di Mekah ngobrol dah bari lempang teh salat bareng ieu Ka'bah di jajaran kahiji da ngagebug iaan cenah jang ayeuna mah akang teh salat teh nyeri teh digebug aing berarti si eta salatna kamari teu nyaan. Penasaran malik nabet nyaan kang apan Ka'bah na katempong. Jadi marukna bareng datang ke Mekah terek nyembah ka fal ya'budu robba. Tah geuning ngafal geura ibadah ajeun ka pangeran ieu bae tul. Jadi lain titah nyembah batu, titah nyembah pangeran nu kagungan ieu bae geus tepi ka Allah acan. Acan salat nu 17 rakaat lohor asar maghrib isya subuh ditambah ku sunat-sunatna karek nepikeun tarang urang Ciminya kana sajadah karek bisa nepikeun tarang urang babakan Cipeuyak kana sajadah tuur tepi kana saja
dampal leungeun tepi kana saja, dampal suku tepi kana saja, geus tepi ka Allah acan. Terus nu tepi ka Allah naon? Babacaanna Pak Jujun karek tepi ka makmum imam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, beut ngajawab amin. Sabab kadenge berarti babacaan mah karek tepi kana ceuli batur. Nu tepi ka Allah mah lain eta, nu tepi ka Allah naon? Nu tepi ka Allah mah zikir ka Gusti Allah, hate nu eling ka Gusti, ngaranna ceuk ahli tasawuf salat torekat. Ai salat torekat salat naon? Lain salat jawarih, lain salat awak, tapi salat kolbu. Yang harepna ka mana? Yang harepna ka Allah, lain ka kiblat syariat, tapi ka Allah. Waktuna ditangtukeun henteu satungtung nyawa aya dina raga, di dinya kudu salat. Tetep kudu aya salat. Nu salat lain awakna tapi kolbuna. Jadi ieu nu salatna zikrullah. Di mana dalilna? Wa aqimis sholata li dzikri. Adegeun salat keur zikir ka kami. Wing rek nanya, salat heula dikir heula. Salat heula dikir heula. Geus salat terus aing nyaho geus dimaksud ku urang dia dikir teh wiridan. Eta salat heula dikir heula, ngajawabna kompak. Dikir heula, salat heula berarti wiridan. Wiridan mah salat, ke salat terus dikir. Wiridan maksudna beres wiridan tuluy kaluar ti masjid, nu ka kebon ngebon deui, nu ke dagang dagang deui, nu nyupir nyetiran deui, eureun dikirna. Jawab tong sieun salah, eureun dikirna. Paingan atuh di kebon nampolan wates batur da eureun dikirna. Paingan atuh keur dagang ngabohong dagangna da eureun dikirna. Paingan atuh keur digolodog batur jeung tatangga ngobrol ngomongkeun kagorengan batur da eureun zikirna. Paingan pejabat ngajedog mimpin rakyat lain jujur malah ngabangsat duit rakyat da keur ngajabatna eureun zikirna. Bener teh? Salatna eureun, zikirna teu meunang eureun. Justru maneh ngadegkeun salat teh keur zikir. Hartina lohorna mah beres, ti lohor ka asar zikirna teu meunang eureun. Salat lahirna mah eureun, tapi salat batinna teu meunang eureun. Di mana salat batin? Di dieu ayana. Naon eta? Mik diketrokan. Balikan deui. Eta teh naon? Mik diketrokan lain bedung. Tapi kunaon uing ngetrokan mik? Nah bet di dieu. Henteu di dieu. Komo di dieu mah. Tapi bet di dieu. Sabab dititah ku Rasulullah na di dinya. Dawuh Rasul dengekeun, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa teh di dieu, di dieu, di dieu. Tilu kali na hadisna ge. Bari Rasul teh masihan isyarat na hadisna teh dua ramo hanapeun susu belah kenca. Geura sok ragap susuna. Nya ku maneh mah nya ku urang teh renteng komo ini mah. Kamari di pengajian anu ngagorowok nini Pak Jujun di dieu sumuhun ceng teh ni. Da ieu mah susu nini ngaplek kaluhurkeun heula. Kaluhurkeun heula. Sok engke uik di dieu coba bari ngagoler nyaragap hanapeun susu blaken sasimpas aya nu deg-degan di jero. Naon teh? Jantung. Naon teh? Jantung berdetak, detak ciri jelema hirup teh lamun jantungna masih keneh dek lamun jantungna geus eueuh eta berarti paeh, bener teh? Aya jelema gering dibawa ke rumah sakit teu sadar ngajepat teh 2 tahun di rumah sakit tapi make alat deteksi jantung. Jadi sok aya alatna titit 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 nasarari oh nya ganti tutut. Ieu teh nu bener titit apa tututnya? Angge saya titit kumaha sia we mikir naon ah.
Da aing mah niatna ge keur nyapertikeun alat pemacu jantung. Titit 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 kitu grafikna ge kitu nya. Eta teh ciri eta jelema teh hirup keneh. Matak disebutna ge karek koma. Masih geus 2 tahun aja pak aya keneh titit titit teh disebutkeun paeh koma we. Lamun tiba-tiba tit titik. Tadi mah koma, lamun titik paeh. Ngerti maksudnya ngerti? Jadi sepanjang jantungna berdetak eta berarti hirup. Sekarang saya nanya, ari ucing hirup jantungna jalan? Anjing hirup jantungna jalan? Domba hirup jantungna jalan? Berarti kabeh alat pemicu kehirupanana jantung. Pertanyaanana, ai jantung urang jeung jantung ucing hayang disarwakeun ku Allah henteu? Hayang sarwa jantung maneh jeung jantung monyet? Hayang disarwakeun jantung maneh jeung jantung anjing? Hayang beda teh? Hayang beda? Kumaha cara ngabedakeunana? Jantung maneh mah ulah ngadetak cicing atuh. Detak jantung aku aya zikir di jerona. Patak zikir tong diteuneuh di luhur menara masjid. Allah diteuneuh luhur menara masjid ngajeblok pa gede-gede. Dijieun kaligrafi tapalkeun dina tembok. Jadi nu dikirna teh tembok jeung menara. Ari hate jelemana paroho ka Allah, pahat Allah kana hate, talkinkeun Allah na kana hate, laqinu mautakum la ilaha, talkinu maut ku kalimah la ilaha. Mana nu maut ta ieu nu paeh teh tah, lain nu ngajepat sahosan ta ieu nu paeh tah. Tuh nu nangtung, tuh nu di tukang tuh nu deket imah. Tuh deket kanang kanang noh. Tuh tah tah di lantai 2 masjid. Tah nu dihandap, tah nu dariuk di panggung. Tah nu keur ngomong. Nu paeh. Pak Jujur mah geuning nyebut paeh sakitu capetang sote bibirna, tutunjuk sote curugna, bedas sote soratna, nu sok modar mah hatena. Geuning buktina maneh salat hate ka mana meuni? Allahu Akbar kabira. Ai bibir ai hate duit 10.000 kabana. Sok saya jujur saya sok aya nu kitu tara. Allahu Akbar cek bibir subhana rabbiyal azim cek hate asana ada dompet. Sami Allah dawana dompet mah catatan hutang doang. Allahu Akbar subhana rabbiyal. Oh inget dijajankeun ku si Dede ka warung. Allahu Akbar robi piringan 3.000 7.000 pamulana ka mana nya. Allahu Akbar dina laci kitu. Allahu Akbar at-tahiyat dawan laci bagus di ka mana tuh 7.000 pamulana dipake mali seblak bapak lumayan samangkokeun. Assalamualaikum. Oh inget dipake mayar hutang ka CEE. Aya nu salat bari kitu hatena. Teh eta salat sia teh modar teh. Salat sia teh modar teh. Ulah ngarasa hebat eta salat teh paeh sabab awakna wungkul ungket-ungkedan bibirna wungkul geger nyeman hate maneh modal boro-boro salat di masjid di dieu salat hareupeun Ka'bah disebut ku Allah lain keur salat keur heheotan jeung keur kekeprok lain cekuring cek Quran surat Al-Anfal baca wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Jeung maranehna teh keur salat sok sanajan salat hareupeun Ka'bah kecuali keur heheotan jeung keur kekeprok. Jig init ka Mekah taroskeun ka bunda. Bunda mah sataun bisa 4 kali ka Mekah, bahkan 5 kali 6 kali ka Mekah. Sabab tiap sasi aya angkat sok dibimbing. Bayangkeun 6 7 kali sataun geus teu kahitung ka Mekah. Pangnanyakeun ka bunda aya teh nu salat di Mekah bari heheotan. Eueuh. Aing kamari terakhir tak ka Mekah tabukna ke can Pati Jabrik. Di dugulan di ditu tuh. Tapi alhamdulillah disebut kasep aing bukit teh. Entak sigana merek ponok buk teh disebut kasep. Buk, guru kula. Uing salat unggal lain salat. Uing unggal umroh, unggal di Mekah, neangan jelema salat bari heotan eueuh pikaena ge teu manggihan. Jelema Allahu Akbar. Kunaon sareurik jeung nu apal? Coba nyanyi saya nyanyi kabeh. Nu apal teh nyanyi nyeri huntu aja. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini.
Sakitnya tuh di sini, kau menduakan aku. Sakit, sakit, sakitnya tuh di. Apal KB baru nunjukkan saku udah 13 duit menunggu salakina taruh di bere balanya. Bawa nu salaki, Allahu Akbar. Apal dewe mana? Dah aku mah apa? Cuma seling meni kompak supaya orang dia. Si orang dia mah rajinnya. Dah tadarus lagi rajin Pak Jujun, luar biasa nuhun atuh. Qul huwallahu ahad. Luar biasa. Qul a'udzu birabbin nas. Hebat. Qul ya ayyuhal kafirun. Hebat, berkah ya kampung teh ieu mah. Qul a'udzu birabbil falaq. Luar biasa, berkah nuhun. Kabeh ayat tina qul apal kan luar biasa. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Bisa kita cari cing. Oh, nu tadi mah kuliah we bener apa tehnya? Atau anak aing nu teh kabisan. Bina-bina ih aing mah ku aya kuliah kulhu. Ai lagu apal kabeh. Matahari mata sapi yang menggantung di langit. Iya we iya. Dengarlah aku suara hati ini. Lagu-lagu ya, lagu eta teh. Sate teh. Cing. Dengarlah aku suara hati ini memanggil namamu karena separuh aku. Kalian luar biasa. Apa? Kenapa kamu kalau nonton dangdut suka aja bilang apa? Waduh ngosot setelah bumanya. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta untuk menengok mengendarai apa? Atuh Pak Jujun komada ceter resep hiburan. Atuh kan bae alus dalin teu meunang hiburan ngan ulah kitu sia mah ari Quran ngan aparte kuliah kulhu teu naik-naik. Ari lagu timiti lagu baheula pika lagu ayeuna aya teu gablek ka era sa teh ku Allah juring. Amit-amit sih. Cing atuh naik-naik saeutik atuh sapoe saayat maca Quran. Diapalkeun pan satahun teh geus apal 365 ayat. Ieu mah amit-amit lagunya kok kabeh. Ai Pak Jujun eta apal aing mah Quran 5 juz mah katalar. Nyanyi apal. Ai maneh? Kade ulah kaleulewihan nya. Bu, atuh Pak Jujun resep resep hiburan. Nah pake atuh kana ibadah. Mada tadi uje baheula geuning almarhum bisaan. Lai panggil aku si Jabla dipakai lagam sholawat ya Rasulullah salamun alaik halus wing dah pemuda idaman yang sok dipakai lagam sholawat pemuda idaman jadi pakai lagam sholawat kain matar ngalagu eta ya Nabi salam alaika gitu atuh yang Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika pendengar isi hoream salawat Allahumma sok ganti logam kereta malam bari nyang bari maca baca bari nyamal ya Rasulullah kita
Ya Rafi Asya Adfatayaji Ya Uhailal Ju mungkin berkat dari sholawatan yang mau naga bener bawang naga dekene tutuan jugit jagit jugit jagit jug salah kira nolol kawang dapur awe awe mata dengar kalongun aing jelema loba kieu mah tiap ningali jam terus nggak capek sanu capek kumai Pak Jujun capek karunya teka Jujun Jaro mah meuni kieu-kieu teh boga rakyat teh Pak Jaro sigana ajengan pae ke kajeun teh urang dieu teh geus tong ngomong sia odah ngomong si Maesaro si Maimunah tangareneng sia ngaharewa sakadengnya sia bieu si Maesaro jeung si Maimunah aya sobat dalit sia teh mah moyan ge bareng Maesaro moe sira Maimunah moe maneh tang ngomong sia be kadenge sia masih ngarewa sia kadenge ceul aing mah jiga lentah tapi kadinya ngomong bae atuh udah dibayar kitu sia kadenge teruskan tepikeun ka pika subuh astagfirullahaladzim emang aing golek pika subuh apapun kabina-bina suka. Oke, saya lanjutkan kamera semuanya tutup HP tutup oke thank you HP nges urang HP nges kamari uing nyetel kaset Roma Irama posisi setel teh ya Allah ih balik kerudung udah muter balikan kameranya balikan kasih tuker kamera nuletik kali tukang lah dia tuh gitu tenang aing jong terus oke ceramah di bioskop ini kalau hurus luar biasa bagus ya luhur katanya kegigian deh karena pengajian pangareupna kesoe mun kana tongkonan pangareupna lamun hayang pangareupna pinu bawa intuna teh aki-aki mah punten pun anak hayang ieu teh bisa cari itu manehna nu hayang teu lah kita dari ini mereka nanya hayang make mobil hayang make motor hayang leumpang leumpang jauhna leumpangna panglobana ganjaranna bogo make motor make mobil mah sabab taneuh teu kaliwat kabeh ka tincakan anu make angkot aya bayar sih bener kasih kaki ini ayo bayar 500 supir nah sama 500 ay tadi tak budak lalaki ternyata 1.500 budak awewe 1.500 ini 500 hari ini nu 1.500 saya budak SMA nu celana panjang nih nu tadi budak SMP nu celana pondok 1.000 eta budak SMP promosi ini mah satu pakai celana ada tuh dia terusnya anu sholat bari kekeprok Allahu Akbar tapi na Quran ngajeplan wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasbihatan dan mereka sedang tidak sholat meskipun mereka sholat di depan Ka'bah kecuali mereka sedang bersiul dan bertepuk ternyata nu heheotan lain bibirna nu kekeprok lain leungeunna tapi naonna hatena beungeut yang hareup ati mungkir jika nu tadi awakna sajadah bibir gegeudeun mah hate mikiran duit 10.000 nepi ka pamulanganana nu dibayarkeun ka si En anu tadi teh aya nu salat kitu aya kira-kira salat kitu bisa dipek alat mi'raj moal ngapung ka Allah moal hayang salat nang ngapung nu ngapung ke ibarat handphone dicepeng ku Jujun di dieu uing nelpon ka pamajikan ngapung sorang uing ka Bandung ngapung di dieu teh handphone ngapung ka Bandung nu ngapung handphone lain handphone dikakawa ku uing nu ngapungna sorang uing diapungkeun ku naon tah sorang uing ka pamajikan wangin ku pas HP mah di dieu
Nah, si Nani yang ngomong teh. Apa emang dicebel ku uing di dia, tapi seorang uing kadangnya ku pamajikan. Halo mam, Beb, tunggu aku pulang ya. Dari kemarin aku belum pulang, kangen deh aku. Seorang uing kadangnya ku pamajikan kaditu, ngapungkan seorang uing ti dia kaditu daun. Pulsa, naon cenah? Ayah singa lo pulsa, tapi mah. Bisa mah. Jadi ayah pulsa. Apa nama pandi kekewek di dia? Panu tepikan seorang uing panu ngapungna mah pulsa. Benar gak? Jadi mungkin itu sholat urang oke mengapungna naon zikirnya. Dah. Tiap detak jantung pane Allahu Allah, Allahu Allah. Tiap detak jantung geus mutak di jerona, lain budak-geduk bari kosong. Ngaranna cek ahli tarekat hobi, zikir anu awasoraan, zikir jahar manu tadi diridan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Eta mah sama pun tidak kucai oge geus teu kahara, geus teu bisa zikir diri. Sok terpercaya urang buktikeun bisi bajar heureuh. Sok tingali, urang meh ngarti ngaji. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, jelas itu. Urang bari ngingung. Jelas tak? Sekali dia mengerti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jelas tak? Orang bari minum. Jelas tak? Kan ikut cari minum kita sekarang kan dikir bibir pun. Ayah ajengan balik ke masjid malu ajengan lisannya dzakiro, lisannya berzikir basah. Pulang dari masjid mau ke rumah, zikir ajengan mau hidin teh. Subhanallah, 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 subhanallah. Ditanya putar tangannya, bangsa ajengan mulai di mana? Langsung di masjid. Subhanallah nanti geus dipake ngajawab betul. Da malaya ajengan ge subhanallah, subhanallah. Ajengan mulai di mana? Subhanallah. Subhanallah. Aya mah ajengan gitu. Nu nanya lagi rieu ajengan aing dipikirna gelo nomor kitu. Waktu ngajawab langsung di masjid bibirna mah eureun. Ngan hatena terus yang eureun. Bibir ieu mah eureun, gerakan salat mah eureun, tapi salat kalbu mah teu meunang eureun. Satungtung nyawa maneh aya salat. Alladzina hum ala shalawatihim daimun. Ceuk urang kocok kolot urang mah salat daim. Salat daim teh salat akhlak-akhlakan awakna, kalbuna nu salat. Jadi kan ngomong kieu, ya mata kita kudu salat, yang penting mah HTW eling, eta mah aliran kepercayaan, tong didenge usia, eta mah torekat mikung. Ini wing rek nanya, penting HP, penting pulsa. Jawab, penting HP, penting pulsa. Dua-dua nana, boga HP, eueuh pulsaan, bisa pakai telepon teu? Boga pulsa, eueuh HP-an, bisa pakai telepon teu? Jadi penting mana? Maka kalau nyebutkan cukup dikir ke sholat oke, siapa sih aliran kepercayaan? Weh, lapar cukup ingat karena sangu tedahar oke, mah mungkin sabar. Jadi kudu bener duana, sholat lahirna kudu bener, kiblatna kudu pernah, waktunya kudu tepat, sholatna berjamaah, bacaanna kudu bener, ruku sujudna kudu tomani, raksa berjamaah, nah tambahan ku sunat-sunat. Syariatna bener, tapi tak cukup eta pahat kalbu maneh zikrullah. Sabab eta nu bakal ngapungkeun maneh ka Allah dina salat anjeun. Bibirna Allahu akbar kabiro, hatena ngagedug terus yang hareup ka Allah. Tapi ka salam anjeun hate ngagedug ka Allah. Beres salam tuluy wiridan hate anger zikir ka Allah. Beres wiridan ka sawah bari zikir terus ka Allah. Di sawahna moal poho ka Allah, di kebon moal poho ka Allah, keur dagang moal poho ka Allah. Sabab hate bari yang hareup ka Gusti. Pertanyaan, lamun hate yang hareup terus ka Allah, kira-kira nyeun dosa moal hirup? Mau ada sieun ku Gusti? No sabab namanya nyarieun dosa wae. No sabab si jujur nyieun dosa wae. Loba poho hatena ka Allah. Matak jrik we ayat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sahnya salat teh bisa mencegah perbuatan keji jeung mungkar. Kudu nama dengekeun ya urang babakan Cibangkong. Lamun urang babakan Cibangkong geus salat, kudu mah geus eureun migawe maksiat, kudu mah geus eureun migawe mungkar, kudu mah geus eureun migawe keji. Tapi geuning STMJ, salat terus maksiat, jalan ongkos salat,
tapi ribut jeung tatangga ongko salat tapi gelut jeung dulurna ongko salat tapi gawe ngabohong wae ongko salat tapi gawe nyieun maksiat ongko salat gawena nganyeri hate batur ongko salat jeung tatangga napa saya ongko salat pamajikan dinyenyer aya nu kitu aya datang ka imah cek salakina teh dadahar mah mangga tuang cobi ieu sareng sayur raosan pasiasaan angeuna kurang uyah moloto sia 30 tahun rumah tangga teu bisa keneh ngangeun teu kaduga saya teh ngangeun meuli uyah kurang uyah we teu kaduga meuli uyah pamalikeun ku aing 7 trek kurang uyah teh ngan satengah senok ngomong jadi 7 trek anu genep trek leuwih naon eta nafsu ama ibu dikitukeun ku salaki ngeunah teh ngeunah atuh jeding birnya salhun tuh pasti ibu teh kapake engke ku sia teh makana teh pake mah dikukut wae pinten ya ngasa aing teh ieu teh udang sare di kaina teh alus-alus gawe teh udang sare nyesel nyetrika ulah bodas ulah piring terus ane saya obat jadi kutil jadi bidul jadi budung da budung mah kudu ke mana tiba ke mana bete ke mana turun nanya tekan hutna budung terus salakina nah sia mau aki aing saya teh geus pae yang dicabok pancap ceplok lagi kemarin bapak dia dicabok terus salakina pede aja lagi aing suka kawin deui Usad, kawin deui kanu anyar. Si orang kanu anyar teh leuwih alus batan anu kolot. Datang deui tah akhirna mah kanu kokot, kanu pang anu geus dicerita ieu urang balik deui. Mungeun berarti kanananya mungeun atuh dicabok ini nyeri hayang ngajak rujuk eta. Tiga ini ke sumur 7, mani di 7 sumur, dayang di barang balikan deui, balik deui. Ini bapak tuh yang diterima dari kumanen di kamani ya ini 7 sumur daripada dia kena kedengar lagu urut pemajikan ada 7 sumur kau datangi gelap malam engkau mandi untuk apa kau sempatkan langkah hanya untuk jernihkan cinta. Percuma aku takkan terima. Datang ke Pak Jujun urus salakina Pak Jujun bantuan ke akang yang balik dikasih ece datang uing ke urus pamajikan aja atau tarima si akang teh kedeun molotot kawin teh Pak Jujun mah teh ngarasakeun ece teh nyeri hate jangan nyeri banget ngaku naon ece nyeri banget dituluikeun ngalaguna wanita mana pasti tahan apabila suami ringan tangan. Nah dikumahakeun ku si akang teh dituluykeun. Kau siksa aku, kau cerai aku, setelah kau punya istri baru. Kini kau menyesal setelah kau gagal dan ingin kembali padaku. Demi Tuhan aku tak mau. Ketik DA spasi Jujun kirim 928 loh. Pak Jujun mah nyanyi, wae heukeun bae atuh nyanyi ge da alus sorana. Daripada maneh nyanyi teu bisa nu ngonang eueuh. Gawe ngagogoreng aing. Kahadean maneh pinah ka uing, ka gorengan uing pinah ka maneh ka rugi-rugi teh hirup teh. Wah Pak Jujun mah ceramana ge loba seuri kan beda ngabungakeun batur teh ibadah. Bener da?
Salat kuing macan karuan ditarima, dan salatna cuma cengos kene jika tadi hatena ka mana meuli, sugan ngabungakeun urang babakan Cibangkong jadi ibadah. Jam setengah jeung uing ayeuna ti tadi pan poho kana hutang, serius seger bener teh. Ya balik ti dia stres deui, alah hutang aing gede. Itu kan lumayan. Kumaha jalan? Waduh, coba aing ngaji serius, kita tadi serius, ngaji mana geus karere. Komo bari beureum ngajina aja ngantai bentar tinggal taneuh. Kan beda hiburan anak aya. Jadi saya selama memadukan 3 unsur. Saya kan aing teh dosen retorika petot-petot ge. Doktor aing teh. Aing teh retorika teh, naon retorika bisa teh nyaho? Retorika teh the art of public speaking well. Seni berbicara yang baik di hadapan umum. Nah, eta, kuing teh dosen eta di Universitas Islam Negeri teh. Jadi mun hayang diajar pidato, iya dosena. Itu retorika. Jadi saya memadukan 3 unsur di sini kalau ceramah. 1, unsur edukatif. Apa edukatif? Pengajaran, pendidikan. Yang kedua, informatif, informasi. Quran na aya, hadis na aya, hikmah-hikmah dibercaritakeun ku uing. Ya, ngomong sistematis, ngahaja, ngabe ka hati aya bawaeun. Nu katilu unsur rekreatif, hiburan. Da jelema ge kudu aya hibur namanya ngomong neraka. Ajengan ceramah ngomong neraka. Komo ajengan egois neraka teh keur umat teh manehna surga we. Mangeunahkeun umat. Maka itu unsurnya 3 dipadukan. Gitu. Resep wae onang deui, resep teu kudu ngonang deui. Itu gampang jeung aing mah praktis bener tah. Jadi onang kurang ge loba nu ngonang aing. Uing mah jelema soknya sok belak-belakan, bisi aya sok aya wae Pak. Geuning. Mahal-mahal gitu. Pangonang deui. Sok aya kene pan aya biasana nu beunghar teh nu nyumbang ngerajaban bari gede bari amak-amakan. Itu tuh bukan tadi orang jujur segala. Kadang-kadang nu beunghar mah kan itu kadang-kadang di belah hidup mah. Lamun di dieu mah pan biasana kadang-kadang nini-nini teh diliwat ku panitia ada panitia karunya nini-nini sieun boga duit kumpulkeun ke rajaban teh tang ngudang nih utang ka mana eta diliwat nini-nini hayang tuh beli pahadean sok kitu rata-rata di ditu ieu mah di dieu ngan jarang urang ditu nurutan urang dieu gitu salah Subhanallah. Terus kita terus. Geuning geus sajam satengah. Subhanallah. Ya, bonusan ku aing seeutik. Cicing seteh usuk ngaturun cicing. Mana aing mah peurah. Isukan tilu panggung. Isuk Garut Tasik isuk. Begitu balik deui ka Tangerang, ka Pagedangan, muter terus di ka Oktober jadwal geus tinu. Yang mengonang uing ke November ya ayeuna ke November dia 7 bulan sansana ngonangna yang ngadadak mau bisa doakeun bulan Agustus tanggal 8 uing rek ka Amerika ketika tanggal 22 dionang ku Kedutaan Besar Indonesia di situ bulan Oktober rek ka Taiwan dionang ku para nakarwan tenaga kerja wanita jeung TKI nu aya di Taiwan muter aing teh dimiti istana dikasih astana dimiti Cilincing ti Amis dimiti Prancis perapatan Ciamis tapi ka Paris. Alhamdulillah. Ini panggil di dia, dari kurang dia, di dewan ini bungkul. Tapi ayah budak noraan, dia tempati suram aing panon. Si bunda nanya ka WA, anak kata-kata dia bagi-bagi kanal. Atuh dah pun cek WA aku ngapoe aing ngalian ini. Dia bagi rusak panon teh coba kae teh padina teh singa tidak jangan teh ngora kene. Dia ngerti ABG untuk bertah aing teh. Ret ini kelai, ret nu ompong, aduh. Mudah-mudahan ini singkat sahur dah. Tapi dah bejana macam hadis dakwah ini di surga mah. Kumaha tuh nih tak ketol ngaji kumaha dakwah di surga. Sebab ini asup ke surga, langit ini nah jadi bidadari di surga mah. Mata nih sekarang aku menolak cintamu, nanti di surga aku kejar engkau nih. Subhanallah. Gas wing mah mau kagoda orang kuning ini. Dia mah janji ka pamajikan moal nyanong ikan goreng mah.
Harayang nyandung pikeun kang ngarusul budak kadumahan di calling hotibna nerangkeun umuka balik khutbah kadenge senajan hotib ngomong naon kadenge kenapa jadi mana hormat hiji kudu ka ka indung dua ka indung tilu ka indung terus ka bapak jadi indung kudu saperti tilu bejakeun ka indung sia lagi lihat kada kurma mah cek bapak cenah tadi dari khutbah teh ujang teh hiji hormat kudu ka indung dua ka indung tilu ka indung opat ka bapak jadi indung teh kudu tilu indung teh tenang ae bari masak ujang nyaho mah keur hiji kaon nuju masak naon masak terong imun ieu terong aya dibagi tilu kudu kumaha siksikan bedakeun ka bapak sia hayang disiksikan gitu tapi bapakna teh eleng-eleng akhirnya nulis surat hatur mamah tercinta mamah ibarat matahari menyinari bumi dengan rata begitu pula kalau papa nikah lagi papa tidak adil pasti papa sinari adil pada semuanya seperti hadahannya matahari menyinari bumi tanpa dibeda-bedakan upama majikanna dijawab tentang eta mah panon poe manusia malin coba ponong coba leutik coba pulutas kali cas coba ponong nyangan batu nu aing ge poe keneh ya teruskan nah ongko jama sholat tapi maksiat masih kene dipinggawe salah ayatna lain salah ayatna maca ayatna can tamat dengekeun ayatna utsuma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah jawab Allah tasohan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ulah tepi kadinya maca ayatna sajana salat teh bisa mencegah perbuatan keji jeung mungkar kare koma tuluikeun wala dzikrullahi akbar jeung ari zikir ka Allah eta nu panggedena jadi nu menghalangan maksiat nama lain ungked-ungkedan gerakan awakna tapi hate nu zikir ka Gusti sebut rek nanya ibu hayang deket ka Allah nah atuh ngaji hese nah atuh salat tak susah nah atuh berjamaah hese nah atuh sedekah berkopek wae pasti jawabanana nya Pak Jujun da digoda ku setan bener teh urang teh boga penjahat ngaranna nu ngagoda setanna tersebut urang deket ka Gusti tersebut urang milu mi'raj ka Nabi ka Gusti dan Allah na Quran summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim setan datang ti hareup ti tukang ti kensa ti katuh ngarempuk urang tapi urangna teu bisa nakisna serangan setan eleh urang hayang bisa nakis hayang dibere jurus ngelekeun setan hayang serius hayang penting ieu uing rek mere jurus ngelekeun setan ka urang babakan Cibangkong mun kitu Pak Jujun geus sombong geus bisa ngelekeun setan lain geus bigar geus diajar jurus pan maneh gelut oge diajar jurus mah kan lumayan mun gelut teh waripun teuing musuh teu nonyok 10 kali katakis genep kena 4 lumayan sok sia lamun maneh teh diajar bela diri musuh nonyok 10 kali teu katakis hiji jasan KO sarona teh hiji bener teh si Pakio kamaripan gadah ayo dilicikan jadi si Mayweather anu meunang mun gawe si Mayweather lompatan bungkul ya jurus ngelekeun setan siap? Siap. Jujun datang ka Pak RW kita tadi RW itu disebutkeun aya perlu ka Pak RW barang datang ka Imah RW Imah RW make pager Jujun rek muka pantau pager karek rek muka anjing ngagogog anjing saha RW pakai bapak sih anjing RW anjing saha anjing pak anjing saha RW teruskan muka pantau pagerna Jujun tong teruskan lagi aja karek muka bisa gogog teruskan entong maka keperluan hal tepi lumayan supaya keperluan tepi tadi gaya balik dong bapak sih kan main dulu balik dong RW mas kalau belum nyaher kena ke anjingna daripada ke pemajikanan anjingna masuk di mandian pemajikan batara RW apa emang loba jelema resep kena nyang kena ke batu akik daripada pemajikan ke batu akik mah nongeng we digosongkan pemajikan pada sabulan cari terus apa hei kumaha carana lain di pegebuk anjingna
begitu muka pantau pagar anjing ngagogok mundur salengkah tong makan dituluykeun bisa digegel galak tong balik kan keperluan can tepi kumaha carana geroan anu boga anjing. Assalamualaikum RW Waalaikumsalam saat cempreng asal walu sarana ya gini Pak Jujun non Pak Jujun ayo periogi ka bapak mun anjing meninggal Pak Jujun kalau saat di Ciminyak enak seueur banyak pencuri Pak Jujun dan begal makanya nanti ini saya sengaja ngumpul anjing rada galak supaya mun aya nanaon aya ciciren heula ke bade geroan heula anjing geroan anjing teh ku Pak RW Bobi jangan begitu sama Pak Jujun Pak Jujun kan tamu kita sagala kalakna anjing di ruang gerogan mah panglina persis teh ayo urang dia nyawa naon ka aing persis disalwakeun jeung kitu anjingna linde dari keroan kubah nu boga jujur kesinian anjingna kubah buka memang tau pager keperluan uing ka RW tapi uing oge salamet dari gegel anjing urang hayang takarrub ka Allah hayang ibadah deket ka Allah hayang siga Gusti Rasul milu deket ka Allah milu tepi ka Allah milu mikron ka Allah ngan tiap rek kadeketan Allah setan gegelan wae ngaji digegelan ping-ping elek kesengeng mah kene balik beura-beura balik bener ka masjid karek buka panto digegel geus imah we dasar teh jadi ka masjidna rek sodaqah gede digegel hese dengan duit teh jadi mere nu leutik bener kabeh digegel ku setan kumaha carana meh digegel setan carana geroan anu boga setanna samoga setan teh Allah aya geroan Allah dan hatina zikrullah zikir ka Gusti ahli zikir ahli mikron jaman zikir hatena datang ke Allah geus balik ka Allah balik ka Allah lain ngadaguan pae tapi ti ayeuna kudu balik naon balik teh hate zikir ka Allah lain cepuing cek Allah wajaa biqalbin munib ari datang ka Allah lain ku awak tapi datang ka Allah mah balik ka kunaon biqalbin ku hate mudah-mudahan sadaya jadi jalma anu rajin zikir ka Allah hatena mudah-mudahan ku hate zikir ka Allah anjeun jadi ahli mikraj ka Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian buletin malam kali ini saya Jeremy Peti bersama seluruh kerabat kerja petugas cicing can doa kami sekarang setengah di teh dengarkan ini ngabejang serius ya keterangan ya jangan ikat Roma bawa dosa kabeh jelema dibawa ke laut tenarima dibawa ke darat tenarima akhirnya tak dosa dibawa ke mana dibikin ke zaman balik di pengajian can ditutup ku doa sok sia balik pek ya jelema dosa ngasa yang dibikin ke mana kabeh sehingga dikana ngaji dengekeun can doa dieu heula can doa tong waka bobar cicing heula hayang ngadoana hayang oke panaya jeung ngadoa gitu kan nya oh jadi mau balik saya hiji deui hei ora ini cicing imas ai dengekeun tong waka balik aya mau balik hiji deui diafdolkeun ku pangarsa ajengan teh bener nyalakeun ajengan simkuring mung sakikieuna elmuna teraskeun ku ajengan afdolkeun ku ajengan buah dukuh, buah durian, buah rambutan, buah pisitan, itulah nama buah-buahan. Kalau itu salad, sore jeung jeruk. Ya. Kalau tidak puas, sekal titiwan tiap Sabtu minggu keempat atau nanti Ramadan tiap hari Sabtu minggu kultum dengan Jujun Junaidi. Demikian, hutmat sofa wadah makadar, baju jubah, celana cupra, yudadah, goodbye. Daun pandang tangannya belah, kata bondan, ya sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.